musonatu terus diharamkeun deui ka anjeun kabeh saha musonatu pirang-pirang awewe anu sateusna dawatul azwaj awewe anu boga keneh salaki nya jadi haram kamari kan kakara mahram tina nasab nu haram dikawin teh ya tina nasab tina rodo susun ya tina musaharoh jeung jihad jambu kumpul aya teh salian diharamkeun teh nyatana awewe anu boga keneh salaki nya teu kaji wal musonatu minan nisa'i tarati pirang-pirang awewe ayam iulang ulang farqati azwajihim jadi sameme dipisah sameme ditalak ku salaki-salakina jeung sameme wahidah itu menang pemetikan batur dikawin lagi mah benang yang maksud teh andung benang lagi mah opat mah pik opat erek aya izin erek teu dan teu kudu izin lagi aturan agama karena bae hari bisa mah wajib menang wajib dan kade ulah disebut nyambung nurutan Kanjeng Nabi cara sunnah Kanjeng Nabi geus jadi aya anu teu kabeh di Kanjeng Nabi itu kudu diturutan namun bisa memenuhi syarat diturutan jika kieu mun Kanjeng Nabi erek haji erek umroh sabab Kanjeng Nabi urang Madinah maka mikotna di mana? Di Bir Ali. Ayeuna lamun urang Mekah nya erek umroh, erek haji. Lamun urang Mekah nya di Mekah. Atuh boleung teu nurutan Kanjeng Nabi, nya beda da Kanjeng Nabi mah urang Madinah. Nah gitu ya. Jadi setiap di Kanjeng Nabi eta beunang diurutan. Itu jadi teu bisa urang Mekah lah urutan Kanjeng Rasul mikot rek ti Bir ahli teu bisa. Itu paling ka Tanim Kadona itu hanya gitu deh masalah iya ke yang kayak gitu taruhlah misalkan erek urutan Kanjeng Nabi urutan Kanjeng Nabi kan ulang malih Nabi ya beda lain urutan Kanjeng ulang kata Nabi beda aku mana ari Kanjeng Nabi mah lamun kawin ka hiji awewe eta awewe jadi alus lamun dua berarti ngaluskeun dua awewe tilu ngaluskeun tilu awewe opat ngaluskeun opat awewe urang hiji ge jadi rusak urang dua mungkin rusak ya ari bisa maka hese lamun lain wali mah daya Nabi semua aya tapi kekesan kirang niatna hayang sunah modelan Kanjeng Nabi gak bisa moal kaya terkecuali lamun misalkan pakat geus jadi wali nya hese lamun erek ina seperti Kanjeng Nabi sok turutan heula Kanjeng Nabi asa ceples hese lah lain tuh bisa tapi hese jarang
ai mampu makhluk bae tapi anggar dibenangkeun nya beunang pada hese saran teh illa ma malakat aimanukum illa ma kecuali awewe malakat anu ngambilikeun aimanukum tangan aranjeun kabeh kecuali amat-amat anu beunang ku urang misalkeun non ngayakeun peperangan nah kan kete aya rampasan perang di antarana amat-amat awewe beurian anu bawa nalikakeun perang eta mah sok sanajan boga salaki beunang urang dibagikeun ka urang kitu nya sok sanajan boga salaki asal geus diistibrok geus di yakinkeun bersih rahimna tina salaki heula itu beunang diwati nya geus da aya mah eueuh kitu teh nya kalau boleh caritakeun jadi wa in kana lahun azwajun fi taril harb badal istri sok sanajan boga kete salaki di medan perang itu tapi kan eta mah amat mah sarojeng abid leuwih cenderung kana banda karena amat sarojeng domba bisa dibual-bualikeun deui gawe teu kudu buruhan siga munding tapi kepunten aya masalah ya mana sama masalah agama non muslim Islam ka muslim ayat menyebutkan cenah lamun lalaki na Islam awena non Islam non muslim beunang tapi lamun awena Islam itu na lalakina non muslim istilahna beunang beunang teh lamun kaki tarbiyah lah jadi lalaki na muslim awewena Kristen atau Yahudi itu boleh itu kan namun sabalikna awewena muslimat ya lalaki na kudu erek kitabi itu teu beunang kudu masuk Islam illa ma kitab Allahi alaikum musibah al-masdar kataba dzalika tete kapastian ti Gusti Allah alaikum ka aranjeun kabeh tah itu hukum-hukum ti Gusti Allah tah eta diharam wa ahalla wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum wa uhilla jeung dihalalkeun lakum pikeun aranjeun kabeh naon perkara wara'a dzalikum anu satu kamu anu diharamkeun kamari ya anu diharamkeun tina nasab diharamkeun tina susud diharamkeun tina musyawarah diharamkeun tina jamu diharamkeun deui anu boga keneh salah kita salian teh eta mah heuh bere kawinan teh itu neangan teh salian eta wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu kana yen nyupri aranjeun kabeh ka awewe bi amwalikum kalawan harta-harta aranjeun kabeh man kade kudu dilegaan awewe teh kunaon kumas kawin ai mas kawin teh zaman ayeuna mas kawin teh sok hararese nya nyebut teh ari mas kawin teh kudu mutamawil nu kira-kira berharga hargana mah rek tinggi rek gugur sunahna itunya ningali kana mahar misil pasaran di urang mah pasaranna tempo pasaran di urang sabaraha awewe teh tempo kulawargana hargakeun kana harga emas baheula indungna sabaraha lanceuk mah sabaraha babaturanna sabaraha tetanggana sabaraha
5.000 kanu erek ya itu siapa mas kalau dengan sakit itu si anu masa anu jadi nanti sing umum yang batur kita mungkin mas kawin teh awal nama merintina mas sebenarnya mas naon kayak anu bisa dijadikan awal iya nama mas dan lamun ngitung karena nilainya hitungkan karena harga mas kawin hitungkan karena harga emas model baheula indungna 100.000 pada keur emas nanti 10.000 gram berarti 10 gram banyak ayeuna 100.000 teh nya berarti itu mah kana 10 gram emas sabaraha 10 juta kakak sarua jeung indung mah 100.000 tapi sanilai jeung 10 gram emas berarti ayeuna teh budak teh harga emas sabaraha 10 gram emas sabaraha hayang sarua jeung indung teh berarti kudu 10 juta gitu. Nah jadi ulah gede teuing ulah leutik teuing ari mas kawin teh ulah gede teh mun erek barang bare gede oke bae teu kudu disebutkeun ari ka mas kawin jadinya waktu beda usaha. nah gitu bi'amwalikum ku mas kawin atawa lamun amat mah berarti bi'amwalikum teh kurga beli walau bisa mau di awewe teh amat muhsinina ghairu musafihin ngan kade muhsinin barianan ngaraksa aranjeun kabeh diraksa kunaon ku akan bernikah tepadu kok tah mas kawinna langsung bae halal teu bisa kitu lain ku mas kawin halal teh ku kawinan ghairu musafihin barianan teu zina kabeh famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna paman maka sing saja lamana istamta'tum geus ngasaan ari nu bunga-bunga aranjeun kabeh itunya bihi kala ieu man minhunna ti pirang-pirang awewe tegasna awewe anu geus dikawin terus geus dialak suka ku diwati fa'atuhunna ujurahunna maka sok pikeun mas kawin lamun candiwati mah itu benang jadi benang kieu lamun akan cek ieu teh mas kawin teh dianjuk nah awewe teh bisa mempertahankan diri ok aing memadai lamun can dibayar mas kawinna kaji itunya atau ku salakina aing moal libikeun mas kawin alta ai can di ieu mah nya kaji dari mas kawin teh disebut teh meliputi tapi mah istilah teh mah adorakan na sangkilang ieu nya naon istilahna can dibikeun mas kawinna awewena teh teu ieu awewena mah bertakang nya dimenangkeun haji nolak dimenangkeun teu diorahkan berarti itu bayar heula cek awewena bayar heula sok teu sarekeun naik heula teu naik mah dibayar Faridatan kalam kepastian di Gusti Allah. Wala dima'alikum bima tadoitu. Nah, terus kumaya masalah mas kawin. Wala junaha jeung teu aya dosa tetep alikum kalam yang kabeh bima dina perkara tawab itu anu silih ridon aranjeun kabeh anjeun jeung awewe masalah mas kawin mimba dil faridoh. Jadi tadina disebutkan sakitu kumaha misalkan mas kawin 10 juta dianjuk. Penting lana teh rembukan deui. Loh kumaha ieu
Nah, 5 juta. Ari siliran doang matana naon. Kayak nyicil kan itu lah. Atau orang ditambahan boleh. Itunya. Tadi teh Mas kawin dengan 10 juta itu teh. Ya kan lebihan itu 10 deui ke 20 tenang. Tanya. Jadi min hakiha au ba'diha dina ngat di diskon boleh. Itunya di setengahna boleh. Au ziyadatin aya ditambahan boleh asal silih ridho wae. Innallaha kana aliman hakiman. Innallaha sesungguhnya Allah kana sesungguhnya ta'aliman dan anu maha uringa ka sadaya makhlukna. Da apalin Gusti Allah itu mana nu mampu, mana nu henteu, mana nu kana gengsi, mana Gusti Allah di ieu hukumna. Hakiman itu anu penuh hikmah dina sakabeh dalam belanana, aturanana, hukumanana itu penuh dina hikmah. Aslah. Aja. Enggak serius. صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد